Pasangkan lain. Kita kemana urutan teh? Jadi dia nomor hiji, dia nomor sarapan. Oke, guys pada sektor mau di plastik iya. Mana ya? Saya sabungkus deui. Terus teh? Ya tepati sih, bisa lah aja 50 sekian deui mah ngan bisi kaburu bea. Ini beres-bersih aja. Bawa contohnya hijinya masih salah. Hiji weh da mah sabungkus mah urang eueuh teh. Iya benar. Di sekolah daerah memakai apron. Bae atuh mah jaga-jaga. 2 jam kemudian. Naon, Pak? Si Aceng kemana si Aceng? Oh, nuju meser plastik dia kobe di piwarang heula keluar. Pira keluarna? Tadi ti jam 4. Anjir mus rek 2 jam pira aku mau dikaresek 2 jam saya tak. Kita ke mana kita? Kita ke pasar biasa. Kita mah anggar ah. Emang aya geus jam sabaraha kitu, Pak? Yang rek maghrib ayeuna. Allah, si kumaha tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana di mana wae cing mau keresek dengan rek 2 jam. Di mana Iman? Dia ngabuburit, Pak. Ya, kampus rambut. Halus, mana ngabuburit? Ya apa tuh mana itu ke gawe? Apa Pak? Tapi tadi cek analogi terus sebenarnya tuh tadi. Tapi teu ngabuburit oge atuh aya mana? Mamam tasa Aceh, sopa. Cek tahu sekali mah. Nya Pak punten da kalau tuh tadi menuju ngobrol di tuna ngobrol jeung saha aya mana? Itu Pak tuh. Tuh, saha eta? Ya, kieu Pak, jadi tadi kita terbang aja ya. Daftar si kata-kata tuh Pak. Mau Terus balik. ngobrol sama Abdi. Waktu itu diajak ka dieu we cenah nyobaan sekalian disobek katanan bukan di. Ah. Itu ngaranna eta cing orang mana eta? Nama aja, ayo orang mana-mana teh apa lihat cari naroskeun. Kumaha kau teh taraskeun? Ah, ya atuh cing urang mah. Hayu tenang Pak, pabrik bageun hayu. Baik gitu ya. Mana hayu. Paling ngegel Pak. Anjing dasar anak jahat.